jika dia heula sakedeung ya. Itu obrolan ulah jong wae. Kumaha di? Naon? Atuh rek kumaha ieu teh? Kumaha? Urang mah ieu teh geus kapikiran wae. Soal naon? Nah, soal naon? Apan urang teh boga sametan ka juragan. Oh. Gitu. Aya nagih ka dieu cenah? Nya, eta geus aya di kumpul sugan Ya, ladang gawe apa? Ladang gacong. Atuh ti mana apan erep sok pake peser dengan salon? Nah, erep ke mana? Apan meser beas? Ari sugan di kumpul atuh. Ih, atuh aya saeutik mah meureun. Nyising getanan apa naik hutang mapan kudu dibayar. Atuh kumaha? Mangkani gerage ya teh geus waktuna ya teh. Geus jatuh tempo. Poe ayeuna teh. Mutnya gerage moali lagi pakuruduk ieu teh. Abah mah hariwang. Atuh kumaha, Bah? Henteu aing merek nyumput we lah. Iya, atuh abi engke bebejana kumaha? Bejakeun eueuh. Naha? Eueuh we kitu nya. Bejakeun eueuh kitu. Da jaman kitu mah hese. Ulah masihan ulah. Ek masihan kunaon apaan cenah teh aya tadi. Aya saalit pada. Mun dibikeun rek urang rek barang dahar naon atuh. Heeh nya ketan. Pare ladang gacong ge beak. Iya. Dijual ke depan. Geus wayah itu ya. Sieun pakuruduk manten bejakeun we eueuh gitu. Nya. Abah mau keur nyaba gitu keur usaha. Nya. Kade ulah Nya. kaceplosan. Moal nya. Jung Abah nyumput nasi bener. Yo gimana lain? Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah siapa? Ayah siapa macan datang? Mana? Kemana? Buru nyaba. Buru di mana? Ka kota Minangkabau karage kamari mangkat. Kota mana? Duka ka Banten, duka ka Jakarta eta Iya sing pugu ya. Si Abah teh Kumaha kan di? boga perjanjian yang ieu. Boga hutang si Abah teh. Ya ini geus jatuh tempo ya kumaha ya. Poe ayeuna kudu ayeuna bisa. Ya nya, ayeuna waktu mayar ini teh. Geus telat sabaraha bulan. Atuh kumaha da eueuh jeung bikeunana ge. Ulah wah. Engke we ngadaguan datang. Di mana nu bener ya? Si Abahna? Ti dieu nama nyaba si Abah teh cenah eka kota neangan buburuhaneun. Ngan teuing ka mana? Teuing ka Banten, teuing ka Jakarta. Percaya aing Cik. Percaya bos. Jangan kan itu kayak ada bor. Jung, naha da eueuh. Oh, tapi Kamari pisan. Ka jero. Dia bisa aya kabeh tukang. Kumaha ieu boga hutang donan aja. Saya aing mah cicing bos tangan. Jong, tangan we. Enak we. Kalau nyumput gitu, dia Ayah tuh si Abah teh. oh, Ih, dan atuh ai Abah. Apaan cenah ek nyaba? kalau nyumput udah Kemana, Bah? karena datang Datang di mana lah kalau nyumput meureun. geus lila. Lila. Kumaha ya? Nyumput dinu cang. Heula atuh. Tenang. Tenang kumaha ya? Ayeuna kan geus jatuh tempo, Bah ya. Abah teh kan boga sangkutan jeung ieu. Ya, aing Ayeuna waktu masalah. namayar kumaha ieu pertanggungjawabanana ya? Ari masalah eta masih ngabah ge teu poho. Terus saya kumaha? Nah, ya bayar. Nda teu aya, Jang. Oh, ada aya. Iya geus saboga bulan ya. Kumaha ya? Ayeuna keneh. Teu mayar-mayar Abah teh. Dipasihkeun teu da ari teu aya mah. Coba naon atuh nu aya sok. Naon anu Naon atuh pan abi mah jami teu gaduh. Teu aya naon di bumi ge. Teu apa. Kalau bertahan naon, nu penting mah poin mah butuh nake duit. Duit kudu ayeuna keneh ya. Atuh sarantos deui manawi. Teu bisa tempo, Bah. Ayeuna geus Abah geus sabaraha bulan ya macetnya. Ayeuna geus waktuna ya kudu mayar. Abah teh lain mau pohokeun ieu. Usaha kana naon. Buburuh gawe geus eueuh nu ngagawekeun da Abah mah geus teu boga tanaga pan. Keun wae masalah eta mah nu penting mah kan kudu aya ayeuna ieu kudu mayar. Muhun nama.
Matunya, engkau lah Ya, ya, bingung. Ulah kumaha. Urang yang diuki haripun nangtung mah. Cangkep. Calik atuh jang. Korsina mana deui bah doh? Ngomong eta naungkul. Kan ieu we doanya. Ieu kan ya. Mana belinya? Atuh bisa doa. Sok, kumaha ieu, Bah? Mah tuh mana Kumaha tuh teu aya jeung hayam aya kan jualan hayam. Seet teu aya. Apa itu lo Pak di tukang Ya. Atuh. hayam tatang. Uing tadi nempo aya mobil di hareup. Mana? Eta tah mobil Itu mau mobil Mobil batur. jual we tuh. Teuing mah jadi duit nah kumaha tuh? Itu abah ditewak. Mobil batur et manu nyimpen. Panas panen we teh. Panen sanes, panen mah batur. Ngaco. Ya, urang aya apa, Bah? Atuh langsung aing ti guling. Aku aing maneh atuh kumaha sih ieu? Aduh. Aing kalah ngabobongkang. Ah, Ngomong karek nangtung teh ngomong heula kapan aing kalah labu. Calik. Pan aing keur ngobrol. calikna sing laleres geura atuh kali. Wah, rasok mana cenah sore. Lah sok ayeuna. Mana di dieu? Aduh. Sok mana beli itu? Ya, di dia tuh. Heuh, atuh belah kitu maneh, Jung. Ya, ya. Ji narik naon ieu. Itu Ah. kan itu tuh karunya deh. Sok. Di naon eta geuning. Eta geuning beuki tolodok. Di. Sah, mah. Wah, ieu bas, Ya. bas. Naon ieu. Mana geuning. Sah kumaha bah ieu bah ya, bah. Ke. Montong kitu ka ditu. Lain muhrim sia teh. Abah. Mana deui geuning. Tuh kau pisan nampu nungu. Jangan daek kan pamajikanana we. Bayar hutang, Abah. Sakitu keur gara renting kieu. Ya, Hotel. Cicing, Aing nu beladinya. cicing, alat mah. Nih. Keur gara renting kieu. Wah. Colodok budak teh geuning. Cicing geus kolot mana? Cicing geus kolot kitu lah. Dulu eta. Ning, ya. beuki antek ya. Gitu mohon. Terus ayeuna kumaha ya? Kumaha atuh? Uing ge ya di kantor geus ditagih wae nya. Gitu. Ayeuna Abah geus jatuh tempo ka bulan kamari macet, ayeuna macet deui wae. Atuh kieu we heula jangnya. Kumaha? Sugan abah rek mikir sugan aya jual-jualeun. Gitu. Ngaleueut we heula atuh ayeuna mah. Ngaleueut heula tenang. Lah, teh hayang nginum urang hayang Pilih capek duit. teuing nembe. Gitu. Aya cai-cai madanya. Bade, cai. Neng atuh. Hayang sote duit, Ba. Ada kan ayeuna kana ya. Duh, Ya. duit. Nah, kumaha Ai ya? acis mah tempo we ukeun sabara dinten kayak urang usahakeun nya, Bah. Ya. Urang milarian. Benar eta gitu. Nya sok lah tuh 5 dinten nya. Lila teuing butuh naga ayeuna. Ning. Da lamun bisa mah ayeuna ya, da ayeuna kan waktuna Cicing ieu. obrol geura. Atuh lah karep teuing kumaha Abah we. Kamu orang Ngaleueut heula geura ngaleueut bade. Mana caina tuh? Geura aya budak di mana? Aya di jero tadi teh. Neng. Capek jauh-jauh orang ka dieu Neng. nyusul. Iya suguhan Datang ka dieu kalah nyumput nanaonan eta Sanes teh. nyumput tak? Kahindar tidak Deketan bara urang diuk di dinya. Sanes. Deketan. Ayo diuk di dieu. Ya cair aya kamu. Kahindar teh. Sanes. Terus itu mana maksudnya eta kalah nyumput gitu? Sanes nyumput iyo. Maksudnya kumaha tuh? Bade milari artos. Menang kumaha duit kieu bari nyumput nyalit bari nyumput. Sok neng. Iya. Geuning geula. Apa teu dibareng nginum? Bah, Da gelas lagi teh aya Ya. deui ngan Oh, dua-dua. Ngan dua. Teu aya deui, Bang. ya. Hai, Perkawis hutang mah teh keng diemutan lah nya. Gitu. sarantos den. Mohon ayeuna teh diemutan keun we nya. Diemutan pisan. Keun wae diikhlaskeun. Bulan. Nunggu. Kumaha, Bang? Ya. Cicing. Ikhlas. Malahan bisi kurang ya Abah. Sok ditambahan ku abi. Aduh. Bisi hayang meuli sawah tuh nu diampah sok. Di modalan. Apa mah bujeng-bujeng nambihan deui sambetan. Teu sararang penting apa nu ieu ge teu acan lunas. Ulah jadi hutang. Moal jadi hutang, Bah. Ayeuna sawah bisi kurang, bisi hayang imah. Diimahan. Nah, Bisi hayang anu 40 janela imahna. wah moal kabayar ku apa.
Ulah jadi hutang cek abigenan. Ge ulah jadi hutang. Dipasihan meureun Ulah bah jadi pikiran masalah hutang. dipasihkeun Ya. meureun. Ge lah geura ka dieu maneh mah. Kumaha dia tuh? Yo. Sok. Kumaha? Nari maneh teu curiga. Ih, Nah, teu sakitu galakna tadi. si Neng meureun. Nah, geuning aya ieu mah aya juga aya pemaksudan geuning aneh. Buah-buahnya naksir ka anak. Ya. Gitu. Ulah keburu atuh maneh. Sarwana tuh da geuning. Kumaha atuh? Tah, gitu bah. Nya. Lain aku mah abasna irah mayarna ieu. Geus ulah jadi pikiran Nah, we. lain kaca-kaca Ya. ka dieu. Nu penting kieu nya. Bisi abah kurang duit, sok ku abi ditambahan, ditransfer, bisa hayang mobil, motor, Mohon. bisa hayang HP ya modal ayeuna sok kupang Ah, meulikeun. tiasa ge. Waca ka di dieu. Tanah upah HP mah. Ya, moal jadi hutang ieu. Ge ka hartos ku abah oge kitu nama. Ya. Ngan kieu unggul abah mah yang naros teh. Kumaha? Nah aya naon ieu kumaha pamaksa dan teh ngalunaskeun eta sambetan Sambetan. abah. Gitu. Abah kan gaduh putra. Mohon. Nah, kan masalah hutang mah ulah jadi pikiran. Hmm. Nu penting itu putra kumaha mau dikawin ku abi. Waduh. Kumaha bah? Atuh udah budak keneh. Itu pan kacilina geus dewasa. Budak keneh meureunana can hoyangan nikah. Itu sok bisi abah yang modal ku abi dimodalna ka budak nya keur abi. Kumaha Neng? Eta mah meureun abah mah teu bisa ngajawab tuh da kan. Nya nama. Eta mah meureunana kumaha budakna. Kumaha si Neng? Bingung kumaha mana. Tanya geura si Neng. Kumaha Neng? Duka ya, duka cenah bah. Tuh geuning. Da meureunana atuh bager ge acan ya bah. Mohon. Gas atuh. Kieu nya bah. Bingungan keneh meureun budak abah oge nya pasti bingung soalnya kan kaget nya. ulah tok moal Nya. teuing kieu. Ayeuna ku abi dibere waktu lah saminggu. Mohon. Keur mikir nya, Neng. Ya, gitu bah. Heeh. Bere waktu saminggu. Iya iya. Cik geura ngomong maneh teh sing jelas. Daduh Kumaha cenah ieu teh? Nya rek mikir heula. Oh, nukeun laktos heula. Heeh. Moal waka guru sudah tataran saha ieu kitu. Tah kitu meureun. Nya ka harti. Mohon. Nya ku abi meureun dibere waktu saminggu lah keur mikirnya. Tah engke. Ayeuna mah meureun abi rek pamit nya heula. Nah, Mohon. kan lah bawa ka dipikiran eta mah Mohon. tentang mah nya. Mohon. Engke hiji waktu abi ka dieu deui. Mohon. Gitu. Mohon atuh. Tapi ieu Cina ya. Ya sok Mohon, itu. mohon. Oh, abi ge nanti ditu ka dieu ya. Enggak dileut. Aya cai-cai wungkulnya Lihat, Neng. Mohon nak. Tapi nya tuh da. Tapi Ini CF si ieu mah deui ya. Moal. Oh, untuk itunya. Abi bade pamit ya. Mohon mangga. Mangga. Bah, nuhun atuh. Mohon mangga jang. Ya, Neng. Neng ya. Ya. Tua-tua ya. Jadi we heula. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha atuh eta? Kumaha mana? Di dere jangka saminggu cenah. Apa ge jadi bingung kieu mah. Neng horeng kieu geuning. Ari hirup jadi jalma riput. Dan nasib urang teh kieu-kieu teuing atuh Bang. Asa kabina-bina teuing ieu hirup. Neng, mama Neng, wayang Neng, hampura teu bisa nyenangkeun. Da kumaha tuh? Kieu kaayaan lama teh, Neng atuh. Horeng kieu karasan hirup Loba jalma riput. lagi, Neng kumaha tuh mah ieu? Kieu meureun anu disebut hirup peneut poe teu hoas teh meureun. Asa kabina-bina teuing ieu. Hampura abah Neng. Kelan Neng ngorek jadi korban geuning. Aduh. Abah, hampuranya kumaha atuh Bah? Tuh Neng, Neng sabarnya Neng. Abah mah moal kumaha ieu? maksa. Neng mun moal maksa abah oge. Ini ada alim apa dah? Tuh, aya mah. Geus. Keun bae. Moal abah ge moal ngorbankeun anak. Nya, jika jorok ka ditu, mangbarangkan Jo. sing ulin mana. Jo.